Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Muhammad Faryozilan Azhar di kelas 7I nomor absen 15. Dina tugas ieu abdi bade maca sajak anu judulna Guguru Kasasatoan karya Rina Heriani. Kuring hayang guguru kanyiruan, entep kana kekembangan, cicing di tempat nu hade, guyub akur sauyunan, mere madu obat sakumna panyakit. Kuring menang piwuruk ti laleur, entep di tempat nu kalotor, nyebarkeun panyakit ka nu jorok mumura resik. Kuring diajar ka beurit, cucunguk jeung careuh, sarakah deleka taya ras-rasan, eta sababna koruptor kudu disingkahkeun. Kuring menang elmu ti sireum, rampak babarengan ngagotong layon baturna, silih tanya sasalaman lamun patepang. Kuring guguru ka lauk, tara lungse atawa sare, anakan baranahan, terus obah bagrak ka mana-mana. Sasatoan teh guru nu mere pepeling, mere tanda keur sing saha nu bisa nyurahan. Sekian ti abdi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.